Mana mah teu beunang di bejaan, kita ke kamar teh. Tas naon di ditu tadi? Panas ngerjakeun tugas. Ngerjakeun tugas mah di bumi. Ulah ulin di jeung lalaki eta geus lah. Ah, masalah apa? Geus tong ulin di dinya, kerjakeun tugas mah di bumi nya. Ah, jahat. Lain jahat-jahat gitu. Aing mah boga adi hiji ge meuni pesen atur. Urang mah ngerjakeun tugas mah di imah we, ngapalkeun ka sekolah. Lain ka saung, naonan. Ngerjakeun tugas mah di imah we. Terus gitulah bagian ka kantor dia mah. Yeur aing mah. Boga adi hiji ge meuni pesen atur. Nah, yang boga anak buah sare we. Ah, minang nahim pasti naik gaji dia mah. Cangkurileng. Entrep dina ca. Aduh, terkuat. Sudah itu. Dicocok ini. Gedingan naik gaji. Urang kamari geus ngamankeun wilayah. Ayeuna bagian santai. Pasti komandan ka urang ngangkat-ngangkat urang lah pokokna mah pasti. Ah, bagian santai we namanya. Aduh. Ah. Nah, sudah mana hirup ieu? Sudah. Mana? Siap. Siap. Siap, Lan. Aduh. Kumaha laporan kamari? Laporan naon, Bos? Anu kamari ya geus lah diuk-diuk lah geus. Tema diuk dia. Laporan nu mana? Anu kamari anu ngagerebeg. Keun, masalah laporan nu ka ngagerebeg eta mah bisa diatasi. Heeh, da. Urang mah ganti topik we heula. Sakedeung we sakedeung. Naon deui wae. Urang parusing ya. Lieur aing lieur. Ai komandan tadi ka dieu ngaca heula henteu. Nah, sugan aing geus kasep kieu. Atuh reret we eta kahanap geuning make koror eta. Hah? Reret gerang dari kali teh teu make carana. Aing ganti heula carana geunya. Lah juga tuh ka ditu. Buka komandan. Teu make calana ka dieu ge. Aduh, parah anjing. Sugan rek mere gaji gede. Teu make koror. Aing mah cari deui lah. Kalagu cangkurireng teu bisa. Molor we. Ah, payu. Aya teman. Kumaha deui? Apa kan? Mana? Iya. Mana? Kepayun. Oh, siapa model lelaki itu deui. Mual. Di bambu hewanya. Mangga, kade sia tong jeung mu kamari deui. Eta ge sare di bae. Udang. Tak gitu atuh, Bos. Mana yang ngomong itu tadi Koror ka dieu teh. Pakai kolor ka dieu. Ai perusing aing teh lieur. Harusing gimana tuh, Bos? Lah, biasa eta adi hiji kada diatur ya aing mah. Adi kamari? Heeh, mau kamari teh heula. Keun we da atuh da urang ge teu nyaho ai sugan teh lain adi maneh. Heeh, atuh da kumaha. Itu urang ge teh nyaho. Intina mah urang hampura beureun salah paham deui sarua. Lah, kita sa teh ngapalkeun di imah eta mah. Aduh hujan, ayo kan. Ayo. Ini ayo. Abang kemana hujan sih? Jadi lo ya tuh main gimana kan hujan coba. Terus nonton. Coba si aja udah ka dieu. Bawa jas tuh. Wah tuh atas sana lah di dieu geus nontonnya nya. Neng, ini mana, Neng? Mangga. Ye. Tamang. Oh, Tamang. Kabarana bae? Aya we ka dieu teh calik. Oh, nya siap. Pasti mana? Itu tos di ditu Tita Tanggi. Oh. Hujanan dia teh. Kemana we atuh? Aya di lembur abi mah.
Ai kemarin nomor WA gentos. Gentos sok atuh serahkeun. Oh, siapa tuh sabaraha? 085 085 352 352 880 880. Duh, cuaca cerah kolinan kampalan ah. Dan kapal geus alus. Gawe urang eta mah euy. Ajeng lalakinya euy. Wah, teu bener ya mah euy, parah pakai parah euy. Ya lah ieu maksudna naonan dieu. Ente aing masalah paham. Paham kumaha? Ai maneh saha? Teu sulam teu salam. Didinya saha? Ai didinya saha? Urang kebogohna. Ayo kali itu jeung urang ayo. Kayak heula ieu maksudna kumaha ya di dieu keur naon? Ieu babaturan urang. Jadi di tukang mah ieu kalakuan teh. Kamu sok padoe suudon maneh. Lain kos dah. Ini ngomongna mager amang. Yuk dudukeun urang teu wani ka maneh. Iya, terus saya nama ulah di dieu. Ayo ngomong ke orang. Ayo. Lapor. Bang Mukir. Nah, Itu anu gelut. di mana? Jadi itu. Lah bohong, pindah ku anu gelut. Saha? Aya pemuda duaan gelut. Wah, bos kudu diamankeun di wae. Amankeun di wae kumaha ieu kacau geus ayo. Langsung, Bos. Ayo. Aduh, ayo euy. Cara rape aya wae nu beuh. Di mana nu baru teh? Tuh, Pak, tuh gelut teh. Mana? Tuh, kumaha ieu? Wah, bener, Bos. Garelut. Bisa yuk, Bos. Saken, Bos. Iya, mana naon tadi maksudnya orang di itu? Ayo, Kak. Hah? Kemanggian orang itu kangen orang. Ah, gerut. Geus kumaha guys, aron guys. Gas. Hanya kos budak itu. Lah ieu masalah orang di selesaikan gitu. Naon masalahna? Bos. Masalah ngarelakeo. Ngarelakeo sekarang. Kayu milu ke kantor jemur ke kantor ini mah. Kela ya sendal orang. Ayo. Aduh, kunaon dia?